para wargi sadayana Nyimas Layung Sari harita terus baik ngolok kanu jadi indungna mamaksa sangkan bisa ngajirim jadi jelema sejak pikeun nepungan Badri asal nama Nini Sawitri teu ieu ngijinan tapi lila kalilaan mah tungtungna leah oge hatena Nini Sawitri teh rasa kanyahna kanu jadi anak ngelehkeun sagala rupana sanajan manehna nyaho yen eta teh pohara pisan berat balukarna tapi akhirna Nini Sawitri ngiridan oge kana naon anu dipenta kudu jadi anakna nya keuk bae atuh nyai lamun hidup keukeuh pateu keukeuh mah ibu moal tiasa ngahalangan deui ngan kahadewe omat sanaos ayeuna hidup tos gede tapi sing tiasa ngajaga diri sareng omat ulah kamalinaan teuing nyai hatur nuhun ibu kalintang bingahna sari teh mangga pepeje ibu diestukeun pisan ku abdi sanggeus kitu mah Nyimas Layung Sari nyium tarang indungna pasemonana ka tembong marah mai bunga pisan Nini Sawitri males nyium kana taar Nyimas Layung Sari aya rasa berat ari kudu ngalepaskeun buah hatena teh tapi dalah dikumaha deui manehna oge teu bisa ngahalangan kana kahayang anu jadi anakna sakadang peuting geus diganti ku sakadang beurang panon poe ka tembong keur tatan-tatan pikeun nyumorotkeun deui cahayana dina enggoning nyaangan alam dunya wanci carangcang tihang Badri harita geus kaluar ti pasantren Al Jiyadin kagungan Mama Ilyas harita Badri leumpang ngagandeang muru kakalerkeun anu maksudna mah rek ngajugjug ka warung Nabi Sumi pikeun mumuluk atawa ngahaneutan beuteungna ku Cikopi anjog ka tempat anu dituju nya di warung Bisumi didinya geus nyampak sabaraha urang anu keur nyaranreut lian ti eta aya oge ibu-ibu anu narangtung nungguan pesenan anu keur dibungkus ku Bisumi gek bade diuk dina bangku panjang anu memang disadiakeun di eta warung tuluy leungeunna capat cipi milihan gorengan gehu anu aya dina luhur meja anu persis aya hareupeunana pisan sanggeus meunang anu dipikaresepna nyaeta nu rada tutung saeutik belewek bae eta gehu teh dihuapkeun hopi nabi bi hopi nabinya hong hiluan bi cek Badri sorana ngosom teu eces sabab letana keur papuket ngagayem gehu panas Bisumi ukur unggek bari ngareret ka Badri leungeunna mah anteng bae bubungkus sabot keur kitu kadenge sora sapeker ngajuit disusul kuno nyarita mere bewara nu araya didinya pikeun sawatara waktu mah areureun heula barang capekna ngadedengekeun sora anu nyarita dina pangarasuar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih kajati mulang ka asar dipundhut ku Gusti anu Maha Suci dicandak ku Nu Maha Kawasa kersana Bapa Daman bin Damin atawa anu sok disebat Bos Daman Bos Hordeng wargi Rancakaler tadi wengi kinten-kintena 3 Janari mugia almarhum sing ditampi iman Islamna sareng dicaangkeun alam pakuburanana ka para tatanggi anu teu aya kagiatan diantos kasumpinganana kangge ngabantos ngurebgeunana hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anu teu curinghak kabeh oge sanggeusna ngadenge eta bewara teh. Satuluyna mah pating kecewis reang nyararita. Uluh geuning bos daman maot euy. Nya teu nyangkanya. Jih, padahal kamari teh keur ngemih keneh di gacoan di belah kaler. Oh nya ari umur geuning saha nu nyangka. Badri mah cicing bae ngabandungan anu keur galecok teh. Telemek teu nyarek. Ngan hatena wungkul anu ngagerentes. Tetela omongan anu jadi guruna teh bener ayana. Cuangka ditu ah Jo, miluan ngurebkeun. Maot badag ieu mah euy, moal kurang dicepek pi naon? Pi diwiteuna oge ayu ah. Heueuh ayu ah. Kabeneran kuring can boga jeung eupan ieu teh. Isukan rek miluan mancing galantama ieu teh. Sabab geus deukeut pamilihan. Sanggeus kitu mah anu aya di warung nungtutan saurang-saurang pating laleos ninggalkeun warung Nabi Sumi. Pon kitu deui Badri. Rengse ngaregot cikopina tuluy ngodok pesak calanana. Rek nyongkot amplop beureum pikeun mayar jajananana. Manehna ge boga niat rek ngalayad ka imah bos daman. Tapi pohara waseunana waktu amplop beureum dibuka rek teu ruas kumaha sabab eusina eta amplop teh lain duit pamere ti si Taswan nu aya ukur babaraha lambar daun nangka anu geus gararing. Pikeun sajongjongan mah Badri ngahulang tarik asa teu percaya kana tetenjoanana gigisik sabaraha kali oge pikeun ngayakinkeun tetenjoanana. Tapi anggar eta daun nangka teh teu robah. Ngan teu katutuluyan kituna teh manehna kaburu ingat kana caritaan guruna. Jadi ku kituna dina boga kayakinan Jadi ku kituna dirina boga kayakinan yen eta duit teh tangtuna oge geus dicokot deui ku nu bogana. Sanggeus tetela kitu mah tuluy Badri kuda kodok deui kana pesakna. Sugan aya duit anu nyelah. Jeung mayar kurut sarapan ka Bisumi. Tapi lembeng. Teu manggih saperak-perak acan. Anu aya teh ukur batu herang leutik pamere ti Nini Sawitri di rawayan teh. Pantes ari kitu teh mah da memang tara kabagian nyekel duit Badri mah. Bebenangan tina dagang hordeng teh sok laju bae dibikeun ka pamajikanna kabeh. Duh Bi, punten eta Bi. Uing hilap ieu teh teu ngabantun artos. Kumaha atuh Bi nya? Teu mawa artos geuning ieu teh. Ngahutang heula atuh nya, uyos teh Bi. Tungtungna Badri tumada kanu boga warung. Nya wios atuh ujang. Kawas kanu teu wuh bae. Temal Bisumi. Da memang geus lila wanoh ka Badri teh. Baheula mah waktu keur masantren keneh, hampir unggal poe kadinya meuli gorengan dititah ku babaturanana. Nuhun atuh nya Bi. Nya Jang, sami-saminya. Sanggeus nganuhunkeun kitu mah tuluy bae Badri amitan. Anu saterusna mangaleos ninggalkeun warung. Anu ditujuna nyaeta imana bos daman sejarek ngalayad. Kakarek oge lempang babaraha puluh depa kadenge aya nu ngagerowan. Bapak, bapak, bapak. Badri curinghak di hareupeunana ka tembong. Anak jeung pamajikanana keur lumpatan nyamperkeun ka arah manehna. Sanggeus deukeut Neng Hilma ngagabrug kanu jadi bapana. Bari males ngarangkul anakna. Badri ngareret ka Nyi Oti. Rada kerung oge nempo pamajikanana siga anu geus ceurik sarta bibirna jontowor kawas aya nu nyabo. Launan Badri ngalepaskeun rangkulan anakna. Tuluy nanya ka Nyi Oti. Aya naon Nyi? Kunaon eta bibir meuni bareuh kitu jontowor Nyi? Ku Mang Kohar Kang. Nya, kunaon Mang Kohar teh Nyi?
laina nembalan karena pananya Badri haritanya otih kala ngagabrug salakina bari tuluy nyegrug cerik bangun anu kanyerian. Badri jadi samar pola teu nyaho naon anu geus tumiba ka anak jeung pamajikanana, bati bingung nu aya. Tos ayeuna mah urang ka warung Bisumi we yuk di dinya urang ngobrolna. Teu nungguan jawaban ti pamajikanana, Badri tuluy bae ngaleng Nyi Otih sarta nuyu Neng Hilmah balik deui ka warung Bisumi. Bi, punten nya Bi, ngering calik heula. Ieu tah, ieu pun bojo teh nyusulan geuning ka dieu Bi. Saacan nembalan teh Bisumi rutret heula ka Nyi Otih jeung Neng Hilmah. Melong bari nyidik-nyidik. Sanggeus nempo kayan Nyi Otih anu pikarunyaeun mah kakarak Bisumi surti yen jalma nu aya di hareupeunana teh keur boga kabingung. Oh nyajang, mangga dilebet we atuh caralikna dilebet. Mimitina mah asa-asa Badri teh ngan sanggeusna Bisumi satengah maksa, akhirna daraikeun oge anu tiluan arasu. Da memang didinya keneh imahna ngahiji jeung warung. Sok Nyi caritakeun naon anu geus tumiba ka Nyai teh. Badri ngalungkeun pananyana deui kanu jadi pamajikanana sanggeus aya di jero imahna Bisumi. Bumi emak diical ku Mang Badri ka bosnana Kang. Nyai sareng si Neng diusir, dipaksa titah angkat ti rorompo. Teras eta bibir dugi ka kitu kunaon eta teh? Dicabok ku Mang Kohar margi abdi alim ngantunkeun rorompo. Ngadenge kitu wong hararuaseunana Badri teh teung teuingeun si Kohar. Cek Badri huntuna bari kakerot nahan ka ambak. Teras dupi emak di mana ayeuna? Mama saurna piwarang di ditu linggihna sareng si Ocha. Nyal aya anu nyentug kana angan Badri. Manehna ambek lain pedah imah metohana dijual atawa lain pedah anak pamajikan diusir. Tapi manehna ngarasa tegenah lantaran si Kohar geus wani neunggel ka pamajikanana. Pamikirna pek bae dirina mah rek dinanaonkeun oge moal rek ngalawan. Tapi lamun geus kumawani nganyerikeun kanu jadi pamajikanana eta geus lain antepkeun. Minangka salaki manehna kudu nyieun balitungan. Salila ieu teu oleh nyelehan ka si Kohar. Ditampiling cicing, ditajong morongkol, dikebug murungkut, teu pisan ngalawan. Ayeuna mah geus teu beunang disabaran deui, geus teu nolih saha si Kohar. Geus teu nolih saha si Kohar adi beuteungna. Anu awakna jangkung badag jeung jeger anu loba anak buahna. Badri moal mundur sasiku, moal gejat salengkah lamun kudu padu hareup jeung manusia ngaran si Kohar. Cek pamikirna najan nya oge dina leutik, tapi kuru lain meunang ngarawut. Musuh jangkung moal kudu ditarajean, lawan badag moal bakal ditimbang. Katenjo leungeun Badri ngaleper, sorot panonna ngemu amarah. Tapi teu lila kituna teh, manehna kaburu sadar yen ayeuna mah lain waktuna riributan. Aya nu leuwih penting batan eta, nyaeta mikiran pikeun tempat cicing kulawargana. Sabot keur kitu Bisumi ngurunyung ti warungna mawaci enteh jeung ngalawuhna. Cai-cai atuh sujang nek, cek Bisumi. Duh hatur nuhun Bi, janten ngarepotkeun kieu ieu teh Bi, tembal Badri. Henteu sujang pira oge cai. Bisumi neundeun anu dibawana hareupeun semana. Sanggeus kitu tuluy manehna milu diuk di dinya. Punten dia teh sujang, Ibi ngiri nyarios. Mangga Bi teu sawios-wios Bi mangga. Tadi teh Ibi nguping yen ujang sareng si Nyai teh teu gaduh bumi.
leres bi kumaha kitu manawi bi pami ujang keresa kanggo sok mentawis mah tiasa linggih lawe di bumi Pak Anwar sujang. Badri jeung Nyi Oti silih reret duana can ngarti kana maksud omongan Bisumi sabab teu wawuh acan kanu ngaranna Pak Anwar nah di ditah cicing di dinya kaduana teu nyahoeun yen ditah tadi kene oge Bisumi mah ngadengikeun paguneman maranehna duaan Bisumi ngarasa karunya pang-pang nama kaneng hilem di mana eta teh bi sareng saha deui anu namina Pak Anwar teh ari bumi nama di lande jang ari Pak Anwar nama urang daya gaduh bumi di dieu nanging teu dicalikan da seueur bumi teh Pak Anwar mah paling sakali dua kalieun mah kadina oge pami nuju pere kitu oge jarang kadina teh tah eta bumi diurusanna teh ku ibi pami bade ujang tiasa nempatan heula di dinya gampil pami ditaros mah bade diangkeun saderek ibi we ujang teh da moal teu atoheun geura pami bumina aya nu nyarean teh sujang. Bisumi panjang lebar mereka terangan Badri ngareret ka Nyi Oti atra dina surat panona menta kamandang tinu jadi pamajikanana Nyi Oti surti tuluy unggeuh mangga bi abdi sareng pun bojo kerasa hatur nuhun we kana kasayanan kasayan ibi anu parantos saat rek nulungan ka abdi bi Badri dodongkoan nyarita kitu nate bunga jeung sedih pacampur ngajadi hiji sanggeus kitu mah teu loba deui catur harita kene opatanana marangkat ka landeuh ngajugjug ka imahna Pak Anwar anu dicaritakeun bieu ku Bisumi teu jauh imahna teh leumpang 5 menit oge geus tarpi kayaan eta imah tiiseun di sakurilingna rajeg tangkal bubuahan najan buruanana bararesi tapi kaciri pisan yen eta imah teh kosong taya pangeusina aya hawah-hawah kakeung waktu Badri nincakeun sukuna kalebah dinya teh sanggeus merenahkeun Badri katut anak pamajikanana harita Bisumi mah laju mulang deui ka imahna kawilang gede eta imah teh salianti 2 lantai oge loba kamar di jerona dina unggar rohangan dipapaes ku lukisan-lukisan anu ngajereblag gede ngadaraplok dina tembok pan kitu deui parabotna oge lengkep lamun ditilik tina model jeung eusi parabotna mah eta imah teh siga imah baheula lain buatan zaman ayeuna alhamdulillah nyi menang oge geuning pamondokan haratis urang teh mohon Kang alhamdulillah pisan rupina Gusti teh karunyaeun ka urang Kang aingnya Nyai dupi acu kangge salin sareng buku-buku sakola si Neng dicadak henteu nu mawi henteu Kang teu kabujeng kangge ngabantuna mangkohar ngamukna sapertos anu kasurupan danten sieun nyaina teu kabujeng nyanak nu kararitu Kang. Oh jadi aya di bumi maken atunya meureun kadah dibantu nih prayogi apanan urang teh kadapnya akang karitu heula rek dibantun sadayana keur kaperluan urang sumuhun Kang pilihan we anu kaangge kene pami anu si Neng mah candak sadayana Kang da saray kene muhun nyi paling oge mung eta da parabot mah aya ieu di dieu oge saur Bisumi oge anggo bae cenah nu aya kayak upami tos gaduh bumi nyalira gampil urang mesralah parabot manyi tapi tina kayaan keur kitu ujug-ujug uluh waktos nah kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur
ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.